bakal ngagolontorkeun barokah kahirupan kita kurang sadayana naon nu kahiji sholatul jamaah. Ajengan Pak Kiai, Pak RT, bapak-bapak sadayana ditampi, ibu ditempoki. Alhamdulillah tadi mah di jalan mana ngari cente teh acan radanya asap di ajengannya ulah labas hari itu pos ronda anu jalan cagak naik ka tonggo atuh buntu lain suri cuy ngerti keberus di mobil parkir. Nah ampun panitia melewa hiji-hiji acan aduh lamun teh mah teh inget kana perjuangan dakwah Kanjeng Rasul lagi caretan CRT da tadi teh kapan eta nu kudu bertanggung jawab nu nalapona nu eueuh ngabagyakeun sugan aya kunti sapotong dihareup eueuh geus puguh jelema apan biasa ustaz balik gaji budak-budak kunti mah geus tuman euy mah eta kieu mah alhamdulillah bala lagi insyaallah ngararaos dandanan sararanti kumaha nu paling poin ieu mah deuh ini cahayaan kitu wajahna oge katawis da kasabrot lampu teraskeun ibu bapak hadirin sadayana nu paling pokok lamun di mana orang hayang ingin berkah dina Rajabah naon salat fardu 5 waktu geus ngaji malah teu kudu nu mahal-mahal jauh-jauh eta we barasan hilaanan dijelaskan oleh para alim para ulama arbaatun min asbabid barokah ada 4 perkara yang menjadi sebab datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian amal soleh yang kita laksanakan banyak yang akan mendatangkan keberkahan, akan tetapi para alim para ulama menyimpulkan ada 4 perkara yang menjadi sebab datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ternyata disebut yang pertama oleh para alim ulama yang akan mendatangkan keberkahan ngagolontor kana kahirupan urang sadayana urang bakal barokah hirup di mana ngalaksanakeun naon hiji sholatul jamaah salat berjamaah. Punten ibu bapak sadayana itu masjid paling baik laras mushola ya aya di dieu lamun di mushola di masjid salat subuh berjamaah sok aya 2 jajar aya 2 jajar kaheula ulah wa nyebut aya ya 2 jajar atanapi 2 ngajajar jika ada 2 jajar tapi 2 ngajajar 2 jajar mah 2 baris 2 sok rapi namun 2 ngajajar dihareup imam hiji ka tukang ayah makmum hiji deui terkadang aya di lembur model kieu mah nu digawe teh eta keneh anu adan si eta nu pupujian si eta anu koma nu jadi imam borongan surga teh ku si eta maot teh si eta teh hese nangan gantina tetap mudah-mudahan para kiai para jenengan para ustaz sing panjang umur bari sehat amin. Naon sababna nangan tukang adan lagi sesah gentosna Indorama mah pabrikin sajabina karyawan hiji leungit geus moal ditanyakeun bakal loba gantina nu ngalamarna betul sok ayeuna mah ajengan rek naros aya kitu nu ngalamar jadi tukang adan di dieu moal aya sakelir adan aki-aki subuh-subuh adan as-salatu khairum minan naum sahanu pusing budak orang kaluman aing aki-aki teh adan goreng batur hayo we atuh kumaha nu adan nu alus sorana aki-aki digeureuh-geureuh ai budak orang pemuda taraka masjid padahal di antara 7 ahli surga yang sangat dirindukan oleh surga siapa? Ketika pemuda-pemuda yang senantiasa istiqomah ibadah yang betul-betul meningkatkan keimanan dan ketakwanya taibun lidzunubihi mereka yang senantiasa mau bertobat atas dosa-dosanya pemuda yang rajin bertobat rajin beribadah deukeut kamu sholat istiqomah ibadahna akan sangat dicintai oleh Allah bahkan dijelaskan dalam kitab Lubabul Hadis bin Qalil Hadis eta jalma pemuda bakal dipika cinta pisan ke Allah dawuh Kanjeng Nabi tapi sabalikna saikhin kabirin jalma nu geus kolot beakar umurna kolot tapi teu daek tobat teu daek eling eta jelma anu kacinta pisan dibendung ku Allah azza wa jalla nauzubillahi min tak mudah-mudahan sadayana urang mah nya paling henteu yusa 40 teh geus iger-iger eling istiqomah ibadah naon atuh pitu kabarokahan kahiji sholatul jamaah salat berjamaah
Maka ketika seorang suami berangkat ke masjid berjamaah, seorang bapak berangkat ke masjid berjamaah, keberkahan anaknya, keberkahan istrinya, dan semua keluarganya ditanggung, dijamin oleh Allah gara-gara seorang suami yang berangkat ke masjid berjamaah. Laki-laki yang senantiasa teringat ke masjid, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya, jantungnya senantiasa ingat wae hayang ka masjid, gawe tisuk tepi ka beurang, naon nungguan waktu datang lohor, buru-buru mangkat berjamaah salat lohor ka masjid. Beres lohor muleukeun deui pada melan, naon nungguan datang waktu asar di lohor, naon di wae berjamaah salat asar di masjid. Beres asar dan beres kene wae eta pada melan diteraskeun deui, naon nungguan datangna waktu maghrib digawe teh berjamaah salat maghrib, salat isya dugikeun ka salat subuh. Orang yang senantiasa hatinya bergantung ke masjid, ingat wae ka masjid, keberkahan semua keluarganya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak tinggal raraoskeun hirup urang gede barokahna ataupun saeutik barokahna. Lamun karasa leutik barokahna, rezeki saeutik teu mah gede loba teu nyesa. Budak boga budak hese diatur, boga budak liwar bangkara gas ati teu beunang diwarah. Pantes naon sababna? Apan saeutik berjamaah oge atuh wayahna lamun saeutik barokahna. Dabongan jarang berjamaah di masjid. Jangan abi maafan ibu-ibu wios ke masjid, wios. Akan tetapi bagi seorang istri, seorang perempuan, sholat di rumah itu lebih afdal, lebih baik daripada di masjid. Atau kumaha abi hayang ingin jamaah, hayang ganjaran berjamaah. Maka seorang istri, seorang perempuan yang mendorong suaminya untuk berangkat ke masjid, bapak enggal juga subuh tahya ajukna tahya sarungna ieu kopiahna jung angkat berjamaah ke masjid. Maka ketika suaminya berangkat ke masjid, istrinya pun mendapatkan pahala berjamaah senilai persis sama dengan suaminya, dengan tidak mengurangi pahala suaminya. Subhanallah. Hiji sholat berjamaah. Ibu-ibu punten ari sholat urang dia milih babacaan sok panjang sok pondok. Milih nu panjang milih nu pondok. Suratna ayatna anu seueur ataupun ayatna anu sakedik. Lamun duit hayang seueur hayang sakedik. Tuh aya duit hayang seueur aya susuratan mah hayang sakedik. Urang mah paling dina salatnya salat rakaat kahiji maca kuliah, rakaat kadua sok maca naon? Kulhu menikara rompa. Lamun teu kulhu gantina teh naon? Inaa. Pangluhurna maca naon? Wal asri. Betul? Sok urang mah beres Fatihah maca naon? Maca kulhu paling oge. Geus kulhu inaa toena. Ya aya carita nyata di hiji lembur aya aki-aki geus kolot. Ari akur tong protes atuh kok biasa we, beas-beas kue-kue biasa we. Aya aki-aki geus kolot berjamaah jeung incuna Pak RT eta icu teh pinter da sakolana ge calikna di Bandung. Balik ka lembur ka Purwakarta berjamaah maghrib jeung aki-aki berjamaah maghrib, akina teh jeung salat jadi imam qomat jang qomat maca kuliah jeung kulhu rakaat kahiji jeung kadua teh isya berjamaah di aki geus maca wae kuliah jeung kulhu tuh ganti kali-kali surat aki ti baheula aki mangan kuliah kulhu adulu gue etong nih salat dulu atuh ujang hayang apal aki apal surat naon wae aki-aki teh mikir maklum geus kolot ingetan geus neureuh rada pikun berjeng teu ngareunah boga panyakit keur mah batuk botak aki-aki teh ngagoy wae batuk keur rada eungap rada mengi akhirna aki-aki teh jang hayu urang berjamaah hade jeung aki rek baca naon ki pokona mah maneh buru-buru komat teh budak teh nya berte salat isya teu maca kuliah naon bisi diprotes ku incuna begitu beres bismillahirrahmanirrahim geus waladhdallin amin aing maca naon ingat salat simpenan maca inaa toena ku sabab aki-aki geus rada pikun saeutik neureuh pohoan inaa toena teh kang teu kapanggih tungtungna teh bismillahirrahmanirrahim inna a'tayna kal kautsar wa sholli rabbika wanhar inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar
cekin cuna teh aki atuh moal tamat mana si abdarna kieuh wae oh inna syani akal wae aku Allahu akbar aku batuk nanti luhur ya handap alum sekolah penyakit na kita penyakit be batuk boson gede hitut ibu ya cek sim kuring mending kena aki-aki ke sekolah botak beri batuk naik sholat daripada pemuda jag-jag belajar cabrik ke naik sholat boga imah jabrik ke tukang apan uing dia ngilu wudu tapi alhamdulillah imah naik sholat untuk daik sholat kurang sholatan banyak sok kurang sepakati ajengan ya mumpung kasaksian kusanarea kurang gunung batu utara wae sholat diajak alim di papagahan teu narima di olo teu daek anger hoyang wae sholat teh kurang sholatan banyak hese wae mah sok mending sholatan mending sholat naon sababna nu di sholatan mah anu maot meme di sholatan mending sok kalau di sholatan atau tapi disolatkan atau di sholatan mana disolatkan ditanggung-tanggungkan gitu lapik teh deui bubrak tanggungkeun deui bubrak deui aya amil leutik aya mau tanggung gede pacet si amil atuh aya pamil aya punten pamil mana amil cumel ibu bapak hadirin sadayana sholatul jamaah yang akan menjadikan pintu keberkahan kangge urang sadayana maka oleh rajaban penting ayeuna teu kudu jauh-jauh bakahan ayeuna salat berjamaah lamun isukan subuh yeun ayeuna subuh eta mushola tambah pinuh berarti aya barokah tina pangaosan ba'da pangaosan rojabiah ayeuna aya kualitas anu naik dina urusan ibadah salat fardu 5 waktu insyaallah. Non anu kadua arba'atun min asbabil barokah ba'da sholatul jamaah yang menjadikan datangnya keberkahan dari Allah kangge urang sadayana anu bakal ngagulidag pada non birrul walidain. Naon ajengan birrul walidain teh berbuat baik kepada ibu bapak. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan aba'aka thalasa, yang dikatakan ibu bapak itu ada 3. Yang pertama menwaladatka orang yang melahirkan kita saha ibu rama urang indung nungga kandung bapak nungga juga eta indung bapak urang bermasalah wa eta jalma jeung indungna buri hate indungna teh kusabab caritaan laisan eta anakna tapi ketika merasa teriris hati indung menetes air mata indung tapi ketika nyeri hatena teu bisa ngahampura ka anakna tapi ketika mautna neraka ta eta budak. Najan berat beunghar cek paribasana eta jalma jadi jalma jugalah luhur kutak gede dunia jabatanna tinggi di mana-mana angger bermasalah jeung menjadi bapana moal barokah hirupna. Najan pangkatna ulama kiai kasabuta ajengan kasabuta ustad ngaranna mubalik terkenal ka mana-mana tukang puasa tukang tirakat ahli zikir ahli wirid tukang ngawurkan santri bermasalah jeung indungna jeung bapana neraka sia. Kunaon cara ji boga kasin kacil sok masyaan bapana sok tigali bapak urang rama urang teh eceuk neng kasep jang bagus tepikeun ka hideung raraina ge belaan kuli macul teh manggul teh mojek teh naon belaan urang supaya bisa dahar bisa make bisa ngaji bisa sakola apa loba pemuda budak ora ayeuna ngaraheutkeun hate nu jadi bapak boga pamenta teh kira-kira hayang anu teh begitu ngomong kudu harta ari pok ai torolong teu bisa ngaragap hate bapan anu sakitu capena ti mimiti isuk jedur tepikeun ka sore jeder hulu dijieun hulu suku dijieun suku bener eta mah apan paribasa hulu dijieun suku suku dijieun sok jadi teu balaleunna mending bener wae aya budak nu nganyarikeun indungna ya teu kira-kira indung nu ngakandung 8 bulan lilana 4 bulan dihajatan 7 bulan dihajatan tepikeun ka nyeri dipariksa ka bidan tepikeun ka ngalahirkeunage luar biasa disebat lagi ngajuru-juru nama teh lebah dinya bergoyang getih
getih huyang darah huyang kesang juru nama teh harita ku nyeri-nyerina cepet jebro eta budak lahir nyerina luar biasa cenah udah tengah lanang wina cenah tau nah nyerikan ke hati itu wayahnya kasepol bisa barokah hirup. Luka dua abdi mah ajengan jeung indung jeung bapa mah alhamdulillah sae saha indung bapa nu kadua saha nya eta nu disebut mertua menjawazaka orang yang menikahkanmu indung bapa mertua. Maka lamun aya jalma bermasalah jeung indung bapak mertuana punten dalam syariat agama Allah dan Rasulnya yang namanya ibu mertua bapak mertua derajatnya sama, tidak ada kurang sedikit pun dengan kedua orang tua kita yang melahirkan kita. Maka ketika ada seorang anak mantu bermasalah dengan mertuanya, lamun aya minantu boga masalah jeung mitohana jeung bapak mitoha jeung indung mitoha dorakana sarua juga ka indung bapana teu ridho mitohana barokah hurufna. Oh carancing di wae ye leuwih loba ye boga masalah teh ye. Punten ye. Aya minantu nu sok teh akur jeung mitohana aya. Loba alim aya. Eta lebaran sasalaman teh hoream amplok di astana kakarak lebaran. Aya nu teh akur minantu jeung mitohana aya. Gara-gara pilih PS pilihan 01 jeung 02 kamari minantu jeung mitoha teh akur-akur. Betul? Bila-bila ini mah geus beres, presiden geus dipilih, kabinet geus bekerja, geus usung urusan 0102 teh yang ada 01 tambah 02 sama dengan 03 Persatuan Indonesia. Usung ngahiji ayeuna. Ayeuna minantu teu sopan ka mitoha, nyeri hate mitohana rahat, hate indung bapak mertuana kumaha tah? Moal barokah hirupna. Bajak eta minantu pangkatna luar biasa sakola nage gelar nage doktor S1 S2 S3 S0 S5 cek paribasana artina lamun camah teu boga akhlak teu boga adab di hadapan indung bapak mertua cek paribasa eta mertua buta huruf sakola ge teu ngahakan SD acan jeung naon atuh SD dihakanan lamun camah boga masalah maaf maka punten ye ka para minantu nu sok nasyaan mitohana dengekeun tuh sim kuring mah alhamdulillah ibu jadi menantu terbaik kedua terganteng apanan budak nangan hiji-hijina nu awewe teh mata imah minantu pangkasepna anak nangan dua Pak RT pun adi hiji lalaki kabeneran bujangan geus beres kuliah bisi anu bararutu urang dieu yang jadi adi ajengan cenah di tes alfiah ku aing bisa di dieu kaula anan komo hayang ka budak uing alhamdulillah nya ayeuna teh pun anak teh ibu nya kang nyajengan kang jadi nya ayeuna teh geus ngeureuyeuh we boga budak beureun karak 5 ieu teh budak teh nah ari teh jeung seri sagala meuni loba biasa we atuh daripada nu loba anak copet yang mending anak ajengan anak ustad betul uing ada anak 5 ge diurus di sakolahkeun di pasantrenkeun izin Allah kudrat Allah cita-citana nu nomor hiji nu panggeudena tercapai begitu naik kelas 3 SMP teh kelas 8 berarti namanya hafal Al-Qur'an hafid 30 juz geus katalar tuh anak ajengan mah ayeuna teh naik SMA kelas 1 teh disakolahkeun ku kuring teh ditanya teteh mau sekolah atau khusus khidmat 1 tahun ngajar bari jeung ngapalkeun mematangkan hafalan 30 juz ya pengen salap dulu sok teu naon timbang sekolah babari pakai cegek selesai babari dalam keur ngapalkeun Quran atuh sekolah mana kecil nyebutkeun kecil teh pan teh dosen di dieu ge ya nyaho bab sekolah mah mun ngahakan kuliahan sia teh tong nyakeun es sabaraha es di dieu ge susu tadi ya nomor 2 alhamdulillah pengajengan dadi segeleutik apa di pasantrenkeun Pak RT jadi budak kelas 1 di imah kelas 2 teh di imah keneh dibekalan di imah teh kelas 2 teh geus katalar jujur ama katalar yasin katalar waqiah katalar tabarok maju al kahfi pantokeun ka pasantren
kelas 2 teh gitu potong lila-lila di mah sampai capek ngurus budak ningbikeun ka batur tah diuruskeun ku batur anak sepi nyieun deui tah gitu. Batak bijil nu kadua di pasantrenkeun deui kelas 2 teh ayeuna geus kelas 5 lumayan karek rek 10 juz hafalanana target lulus SMP jiga lanceuk yang kata Al-Qur'an pinter juara wae duanana oge nu katilu di make kelas 2 rek ngangkat deui tah tahun ajaran ayeuna ge jeung naon tadi oge ngurus budak lima capek-capek min anterkeun ka pasantren tuh tak diurukan panjenenganna nya. Alhamdulillah nomor 4 leutik keneh lalaki kasep jika bapana belek subhanallah eta mah 2 tahun setengah tahun terakhir kelima karek 1 tahun 2 bulan orok keneh geus lulumpatan tapi alhamdulillah nambah deui kalem we cenah ajengan loba budak teh wajar ustad mah loba budak oge sok takang ajengan jadi mah apaleun karena sababna ustad sok loba budakna wajar ustad mah tara hiburan ka mana-mana Pak RT oh sugan aya ustad hiburan nyawer di organ tunggal pret amit aya ustad nyawer di organ tunggal kabiduan sok ibu lamun teh mah aya salakin anu sok nyawer wae kabiduan ka artis organ eta panuju henteu nyekeun sia teh malah likir duit merang hesek ngejual jauh ayo dipakai di pikiran kaki dua nya apa orang mah menang impo heula urang dieu teh tatanya heula pagaweanana naon di dieu teh pan pangusupan oge di dinya nyaho ngarariung eta motor di dinya apa bunga ya pengajian ayo wae ngariung empang itu dibahas atuh da katempo ceu alhamdulillah hatu kenal lamba budak heuh ustad natara hiburan sugan aya jaipongan ajengan di tukang urukan santri musola sok nyawer ka jaipongan ka sinden eueuh gerak-gerak keur dinu hajatan dulurna ya hokan eta ustad teh mata kuing mah ajengan punten lamun nu hajat aya jaipongan rada hoream undangan teh bisi digeroan ku sinden kabayang teh lamun